Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, walaupun suasana mendung tetapi hati tetap tidak mendung, hati tetap cerah, insyaallah. Henteu kagoda ku suasana rekreasi, batur mah ka Karangbolong, batur mah ka Puncak, ka Lembang, ka Bali, nu ka Singapura, macem-macem, nu ka Yavan, ya Allah, Holland, Bakery, macam-macam urang tapi alhamdulillahirabbil gara-gara nama teu boga duit. Hiburan jira urang gacilongok bae jagana geus macet teh. Tapi lain kitu aslina mah, duit mah diayakeun aya, dieuweuhkeun eueuh. Duit mah gampang, tapi iyalah kekuatan iman. Beuh budak murigak bulu aing ngadengin lagi. Nu jelas lagi saya tulisanana di Lauhil Mahfuz, per detik, per menit, per hari, per minggu, per bulan teh. Nu mentak rarempan besi urang dicabut nyawa, kabeneran urang keur boga tujuan lain aya dina ridho Allah. Urang keur kabeneran rekreasi hura-hura, keur kabeneran ulin teu pararugu di dinya, nyawa datang masyaallah. Ai kitu mah urang teh keur umrah, urang keur munggah haji, urang keur silaturahim atawa urang keur ngaji mah komo beuh. Haji Pendi cenah paeh. Di mana paena? Di lapangan bola. Keur naon? Keur mamaca. Aya mamaca di lapangan bola. Tah, eta kumaha maksudna? Yelah diperhitungkan maksud orang lah, cek ulama geus kolot mah besi suul khotimah. Nauzubillah min zalik, geus kolot mah geus mendingan randapan diri orang teh beuh keur ngora teh baheula acak-acakan aing geus kolot ge malah geus babalik ka Gusti Allah, dipeakeun umur aing deuk pake ngabakti ka Gusti Allah. Pepeskeun tah TV ganti. Lain bebeneran ganti teh lain ngeulati baheula nonton TV jasa kikieuna bae horeganan. Kumaha lamun eta nonton TV teh kahitung loba jasa aja poho ka Allah, goflah teh ngaranna. Beureunan ditimbang amal aing goflah loba jasa. Hampura Gusti geus teh hayang-hayang umur geus kolot ti Gusti lah. Geus sampurakeun abdi Gusti, baheula popohoan ka Gusti teh geus kolot pa kitu. Ulah haju boga rencana-rencana segala naik kuda. Bih, di puncak dulu budak ngora make kacamata hidung, lepis hidung, kaos hidung, sepatu hidung, jurig merentah mah. Nurutan goblok merentah aki-aki tolol. Aki-aki mau lakos kitu geus. Bebejakan ini dan ini, urang malah jaga sekolot. Geus atuh urang merekreasi di hareupeun imah bae. Ya, tuh aya warung, urang ka warung mah ngahutang yu. Lain tobat kegedean hutang. Tah, jadi urang nyadarkeun diri eueuh anu bisa nyadarkeun ka diri urang kecuali urang. Eueuh anu ngarukanyur karunyaeun ka awak urang kecuali urang.
karunyaan atuh awak urang teh kena bontot rokok bae ge panas seun kembang api bae ge panas kumaha engke di akhirat. Masya Allah ulah coba-coba geus urang nyadarkeun diri urang ku urang nyadarkeun awak urang ku urang eueuh nu karunyaeun ka urang kecuali urang. Saya orang sadarkeun awak geus lawan nutur-nutur hawa nafsu momalaya geus anggeus. Tah etalah kunci kesuksesan jang akhirat adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bersyukur minggu ieu orang bisa kumpul ngaji sakumaha biasa. Sanajan batur mah nu kakaler ka kidul kawetan ka kulon. Wallahu alam minggu hareup mah wallahu alam. Ieu mah minggu ieu beulanan. Minggu ieu mah urang alhamdulillah aduh boga rencana teh kiai isin aja minggu hareup dega anu ulah isin ka jelema mah ka Allah goblok sia isin mah isin ka kiai kos nu nyahueun bae cenah urang boga rencana ka Allah tolol ka aing mah sapira aing atuh teh batal-batalkeun rencana-rencana nu ka hotel geus ka booking hotel di Karangbolong batalkeun beuli hotel na abek tah mendingan ge urang ngobrol jeung Allah bae melalui bahasan ulama kadengena mah ieu teh bahasa ulama hasil ijma. Padahal ieu teh urang keur ngobrol jeung Allah. Allah ngainstruksikeun pepencitan melalui Kangjeng Nabi. Diuraykeun ku para ulama, dikitabkeun urang keur ngadengekeun urayan-urayan eta. Ieu teh keur ngobrol jeung Allah. Asli nama urang mantap kudu sopan tungkul. Bagus ngobrol dengan Allah kan ulah robah-robah mun aya mah tihang nyedekeun kadinya tanggeuh cenah kiai bang urang geus ada nudutan tungtung mah beringas deui bae atuh masing-masing bae sih teu mana-mana na geus teh jelema anu sare bari ngaji teh kan sarua jeung kieu ngomong teh nyayomkeun kiai. Ya kiai-kiai kena ngocoprak bae aing mah aing ge dieu geus masing-masing bae. Teh panjelma teu sopan teh goblok. Lah sadaja teu kadeulean ieu mah di luar leuwih teu sopan di luar mah. Tah mah leuwih biadab, ambok. Tapi ulah kehalangan we hes bae masalah. Oh masalah tawangan ngomong doang teman itu benang ngomong sih kunaon